Kongres ngawangkong nepi ka beres. Kongres di meja aya carita, di siloka ngaguar hiji carita, di siloka tempat urang saririan. Kongres ngawangkong nepi ka beres. Kongres di meja aya carita, di siloka ngaguar hiji carita, di siloka tempat urang saririan. Sakieu nya euy. Halo Kang Angga. Sepi. Cicing aing mariweuh. Naon di teh satu puguh kieu teh? Jadi- Kenang nepi ka rupaan kieu. Hah? Aduh euy. Cap Angga Cicing. melihat galau tempo sieta. Aduh. Mikiran- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Kongres episode 12. Dan kita di malam ini pindah imigrasi dari Kopi Silokaleb. Keur mah kakara paciweuh di ampun teh. Heeh nya. Tapi teu naon dari Kakara besok itu. Nya. Ya. Ngaranna ge ngababatu. Benar. Episode pertama ngababatu. Ayo aing teu ngarti. Dan malam ini kita ada di Siloka 2. Ini tuh jalan naon Jalan Brigjen Wasita Kusuma. Oh iya. Nah, ini yang Kota Tasikmalaya. Ini euy marake batik ieu euy. Pendengar Di nararaga naon ieu teh? aja. Ari akang teh apal. Naon? Hardiknas. Pane teh hari pendidikan. Oh, heueuh, Hardiknas, benar Ya, benar benar pan- benar euy. Aya si guru tah pupuhuna teh Ya. urang. Aduh, nah malam ini kita akan kembali berbincang dengan Ayah sebaran narsum itu, opat narsum enggak? Opat. Opat. Alhamdulillah. Ya. Nah, nanti kita akan berbincang seputar organisasi. Tah maneh ayeuna mah ulah ngabalodor. Sabab Kan- ieu teh aya, Kan rupina mau dipiring. hah? Mau dipiring. Teu naon? Kecewa. Teu itu, naon? euy. Kunaon? Hah? Riweuh jadi 22 nya euy. Sia mau kacapi pajakitan tuh dah. Heeh. Jadi lieur ka aingna ge. Nah, kita akan paguneman. Iya. Paguneman. Iya ya ti Seperti pada ilaharnya Kang. seperti pada Seperti ilaharnya. pada ilaharnya. Seperti pada ilaharnya. Aya Dan ti- seperti biasa saya akan bertanya kepada Akang, bagaimana keadaan Tasik sekarang Kang? Oh, Tasik. Baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Kalihna kedua perkawis? Cuma runtahnya agak ngagunuk minggu ini. Oh. Ya, karena sukarelawan sampah itu belum digaji katanya. Oh iya, sampahnya tidak ura-urkeun. Heeh. Aduh, ya mudah-mudahan wali kota segera menangani ya. Iya, Jangan mudah-mudahan. sampai bararau euy Ya. sapaparat jalan teh. Cik atuh. Cik atuh euy. Ayo Kamari. unggal episode. Tah tuh goong geus aya, eta mah teh kudu ngagoongkeun urang teh. Bener. Lain itu ngerusak kesenian nu kitu euy. Hah? Ngerusak kesenian. Ai sisi negatifna emangnya. Ya. Tapi tukang Sisi teman, alusna lamun murah juga nanti bisa make ieu. Kang tos. Eta mah apa cara adat ge sok nganggo nu kieu. Kieu. Muhun. Anjir. Teknologi namanya. Aduh. Nah, jadi aya ti Paski. Paski itu Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Oh. Yang prakeula tuh euy. Alhamdulillah. Komedian. Lain orang asa suasana asa bedanya pindah ke dieu nya. Jadi asa semu tunuh gitu tah. Lain semut tunuh keur mah teu mood kabeh ya teh. Rajin araraya kompak kabeh teu wararas gitu. Sia mah jelema aya waditra teu waras sudah. Ah, lieur. Nah, Kan si guru nu salamet teh alat serangan cenah mah. geus babaheun sih ieu mah. Ya. Bengkung-bengkung nanti kaciri moal. Kaciri sulit jagana teh kajauhan. jadi. Heeh. Nah, yang kedua, oh iya euy, aduh, urang Naon? teh. Ieu aya anu jadi bebenteng kebudayaan. Naon tah Kang? Nyata daya mahasiswa Sunda Wah. keprok heula tuh euy. Ari sangkaan urang mah
Damas teh ieu teh pangurus kota Tasikungkul. Sing Aing. oreng aya nu ti Damas puseur euy. Damas Busur. Heeh, Oh, di pusat ka kongres. Di pusat. Anjir, edan euy aing aduh. Asa kagunduran madu ieu penting ieu. Nah, kayak urang ngobrolnya ngeunaan Damas da urang mah salah sahijina baheula nya resep ka Damas teh. Baheula teh Kang Ibing euy di Damas euy. Tapi Kang Ibing nyeun album eta kawih-kawih khusus keur Damas. Keur Damas. Ya. Aduh, komo Anu ulah ditah urang nyobaan kawihna. udah pasti tebelu sia mah geus nyaho aing ge. Nah, Neng Ola ayanya penting nya. Aduh, euy Cek urang ge asa kompak urang teh setelan pabrik. jeung asa cahayaan ningali Neng Ola aing penting ieu euy. Setelan dihiras eta teh gini Tipi biasa. hurung eta mah. Tipi hurung. Suasana bagus di Ya. iseun. Aduh. Ya, tapi Aduh. ieu teh anu jadi mata ka urang ngabeungbeuratan permasalahan teh saeutik. Ieu teh gara-gara wacacang sebenarnya. Naon? Ya, Bener. pan manehna rek nyangarepan hiji hajat gitu nya. Nya. Tapi kalakuanna Wah, luar sa biasa. eta. Ah, Jadi iya. mawa mamala ka urang sabaraha ieu. direkam layar alus Ya. ieu mulki bener. Nah, Beak, begituna terakot. mudah-mudahan mun wacacang sing waguru eling. Mohon amin. Siga budak lamun dipangtarikna amin teh. Amin. Neng Dini tos beres ujiananya. Alhamdulillah. Tereh lulus euy. Oh, Atos tas lulus. Atos. Atos. Tos lulus. Aduh, song Ratu Lation nih. Ya. Nah, untuk pemirsa kongres, aduh, ini untuk umat kongres dimanapun berada, pokoknya di sakuliah dunyanya. Ya, Tanggal 23 Mei jangan lupa datang ke sini datanglah berbondong-bondong. berbondong-bondong. Sumpinglah beramai-ramai. Ya. Jadi di tanggal 23 Mei kita akan menggelar story show. Story show teh naon, Kang? Story show teh jadi pertunjukan cerita. Di antawis. Jadi kieu cik. biasa eventnya tapi Event, si biasa event. si event eta teh di jerona teh aya rupa-rupa event deui. Dihiras. Henteu ieu mah, Henteu. henteu. Tah ieu mah rada cerah keur maneh ieu. Nah, jadi di Saya tanggal mengajak 20 ka urang-urang keur ayaan. Oh, gitu. Bade ka Bandung nya. Mohon Ka Bandung atuh. liburan abi teh. Rada ngejauhan abeuna teh. Jeung ilaing Iya. mah teu cios bener ka ditu teh kadayeun teh. Euy, itu jadi. Eueuh iber. Iber. Si guru milu si guru. Ngilu. Ngiring si guru ge. Milu Mas. Salamet saya teh mah. Nyaho beda KTP kota teh. Ya. Nah, jadi tanggal 23 nanti ibernya nanti akan disampaikan oleh Neng Ola pokoknya namanya. Oh iya. Akan ada apa, seperti apa dan bagaimana. Aduh, euy. Cik Kang ieu teh narasumber urang teh ti mana wae di antarana teh. Pan teh aing teh bete geus teh. Panan akang mah tadi teh nyebutkeun teh ieu teh ti anu geunianan. Tatahareun. Karena Nya. can karena euy. Apan urang teh geus lila ieu teh Lain apa maneh baheula ngalaman keur zaman baheula mah can aya naonnya? Can aya STB baheula mah. Oh. Heeh. Cenah ya antine. Can aya antine. Jadi TV teh nu garut keneh geuning. Oh. Heeh, nu kitu. Ujung anu gegeratan teh geuning loba siluman. Nah, keur zaman TV siga kitu. Baheula aya nu disebut TPI. Oh. Ah. TPI teh singkatan tina naon cenah guru? Televisi Pendidikan Indonesia. Anjing, bener euy edan. Si guru atuh. Edan Kok beda tempat ari teng pendidikan kade. we nya. Asok nonton Baju bae nage kan. teh baju iya. dinas. Heeh. Oh. Nah, baheula zaman TPI teh aya api. Api. Cik naon guru api? Akademi Pelawak Indonesia. Eta Kepalanya. Bener cocok. Sok lawan TV. Sok lalajo TV Sok lalajo edan. TV. Ayeuna mah geus lain TV. Naon ayeuna? Japhub lalajo teh. Bener teu? Tara. Oh, tara. Mohon. Lotus. Eta mah kaseneng itu. Oh, pahideunya. Mohon. Mohon. Baheula. Baheula mah tara, urang mah kitab kuning ayeuna mah. Khawatir. Geus tara ayeuna mah. Kitab kuning. Ya. Haita ge salo eta ge. Pas kieu rumeuk cing geus. Nah, tersep baheula teh di Tasik teh aya hiji grup lawak. Anu wah ieu jaduk pisan euy. Ka baheula teh miluan api. Akademi Pelawak Ya. Indonesia. Di Tasik. Di Tasik eta teh ulah gagabah. Hebat. Nah, di antawisna ieu tos aya Kang Oik namina teh. Kang Oyi. Nya, jadi lamun naon atunya manusia-manusia umur 30 itu pasti apaleun ka Kang Oik mah. Oh, Tasik tahu. mah geus moal bireuk kitu tah. Nah, persoalanna barudak ayeuna ieu nu moal apaleun teh. Datang boroni ka Kang Oik KTPI na ge teh apaleun. Barudak ayeuna mah. Apa teh mun
TPI teh geus kadinakeun mah ganti ngaranna teh geuning. MNC. Jadi MNC. Nah, daina mah apana kan Netflix barudak teh nya Nya. video jeung sampai sajabana. Si Nah, Pidey baheula teh pi unggul eta teh ngaran grupna teh Borelak. Borelak. Ya. Tah aya naon eta teh mata karana Borelak urang kuat. Kayak urang tanya ke Urang kunaon kuat. buat borelakan gitu nya. Nah teu gurilap gitu. nah mengkilap gitu, Heeh. memborelak Beri. gitu. Nah, gitu. Oke lah pokoknya orang ngobrol. Aya Kang Oik Borelak ya. Aya nama Kang Oik teh rada beda. Nah beda. Hurung buk teh. Teh kumaha teh ge urang tanyakeun. Beneran. Kunaon buk bisa hurung gitu. Heeh. Aduh kan urang kumacarana ulah komedi euy penting mah era ieu atuh senior atuh. Iya. Manya aing teh ngabodor hareupeun senior bisa teu kapake geuleuh. Mohon. Heeh keur mah teu nyararinya urang teh ngabodor teh. Nah, ayeuna mah urang sauran atunya kela ari kopina tos dipesankeun. Tah, tos dipesankeun sabari nungguan kopi. Kang Cacang beda iketna naon ya guys? Darek hajat atuh. Hajat. Beda atuh. Eta teh representasi mahkota binokasi. Oh, edan atuh. make mahkota teu bisa udanannya. Nya, Iket teh ganti. tapi urang aya sedih kamari teh euy. naon Kang? Kan aya nama aya Milangkala Tatar Sunda. Oh. Oh. Lain sedih reus. Reus, tapi aya kasedih urang teh. Naon sedihna? Sedihna teh kemana ya di Ciamis gitu kamari teh pas kirap di Ciamis. Ya. Dar teh anu kasurupan. Anjing cek aing teh ieu acara salus-alus. Ternodai euy. Maksudnya cik atuh euy rek kasurupan make dino hajat biasanya ulah hayangna panggung agreng gitu atuh da lebar. Apaleun inohong. Apaleun inohong teh. Jeung tapi alusna eta teh euy gubernur urang teh diusapan we nu kasurupan teh. Aduh aing Jadi cik mau. Cirining berarti pamimpinnya gubernur urang teh teu ningali teu mandang jelema, teu mandang maksudna teh teu mandang ieu mah anu. Oh diajar bijak minangkana mah. Pan saya kudu serius goblok saya mah tuh. Diajar bijak minangkana Urang mah. teh geus bijak. Keun urang haminan we. Tah. Ayeuna mah boga euy jadi aya ulang tahunna Sunda teh. Nya walaupun di sababaraha naon atunya ruang akademik ieu teh masih jadi pagunaman anu haneut. Soalna ieu penetapanna cenah didasarkeun tina hiji peristiwa. Anu abadna belah dieu meureunan. Jeung di komenna teh salah sahijina anu mairan teh nyaeta Prof Nina Lubis. Anu kuduna cenah pamenak anjeunna mah dumasar kana era Tarumanagara. Nah, tapi teu naon lah. Artina ku aya ge gitu nya. Ku aya pangeling-eling gitu jeung ieu teh meureun jadi hiji tutungkusan anyar pikeun urang. Yen ayeuna mah urang teh boga reueus. Yen wilayah urang teh boga hari jadi ayeuna mah. Nya. Di ulang tahunkeun ayeuna mah Sunda teh. Gitu tah. Milangkala disebut. Milangkala, heeh. Geus lah ayeuna mah ame teu panjang teuing nya. Da urang teh ngecabrak panjang-panjang mayar eueuh bener teu? Heeh. Kalah iuran kikian teh geuning. Tah ayeuna mah urang sauran wae kayak ieu ye. Urang sauran heula tuan rumahna aya Kang Pepi. Tah, Kang Pepi mah tidak mas Tasik. Mangga Kang Pepi kapayun keprok heula. Pirig atuh teh. Eta kaca bisa gitu alus, pirig lebar. Sok ketepuk tangan lah piringna urang ketepuk tangan. Aduh, Kang Pepi. Tamang, mangga paling mana lah milih bebas lah. Nah, salajengna aya Kang Firman euy. Oh, hebat. Aya di puseur ye. Kang Sahwal aya. Oh di jalan, siap. Mangga Kang Linggi. Oh. Kali mulai di Mangga Kang Oik, mangga Kang Oik. Aduh. Sok bebas lah. Da ieu mah acara bebas. Mohon. Sok we bebas. Mangga Kang Kami Oik bebas bari unggul eta. di dieu mah. Aduh. Bener si eta nempi ka tadi pirig. Temut si eta euy. Teu aing Aduh, mah. kitu nya ngemuk teh geuleuh nya. Alah keur geus pika geuleuheun. Tah. Kang Oik. Aduh, we nama bodas-bodas wae Kang Oik teh. Nya ngindukna ka Bapak Gubernur jigeuna teh nama. Manawi teh Pak Dedi. Nya manawi teh Pak Dedi. Bener. Nah, komedi mimiti teh enggak. Eta teh cecak pangkat. Cecak pangkat. Deungeus Karasa kieu ka urang teh. Wah, Kang Oik mikna milihan we tadi 2000, tadi 2000. Aduh. Cek. Nah. Ji Kang Oik, ayeuna kagiatan ye, ayeuna mah kan panginten dina kaayaan nyeret kana medsos perkembangan teh gitunya. Paripaosna mah kan kapungkur mah urang teh off air ka itu ka dieu ke kelayangan. Cik ayeuna dina era digital kieu
kegiatan aya Robi hatana bisa beres kapungkur Kang Oik. Terus Sampurasun. Rampes. Salam paski, salam komedi, bersatu dalam komedi pasti. Eta euy. Kang Capi saresna mah sim kuring teh ngaraos bingah. Terus. Bidaung reueus. Ku ayeuna panginten para pegiat medsos. Mohon. Ayeuna teh seueur sim kuringnya salaku komedian ya. Ya. Ningali biduan ayeuna kana komedian. Oh. Pengusaha karena komedian, atlet-atlet karena komedian, kok ayeuna medsos. Nah, Ya. cenah Kang Oik komedian jadi naon? Alhamdulillah. Jadi loba ayeuna teh alhamdulillah. Eta euy jadi loba bener. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Janten upami urang nalungtik tina kaayaan ayeuna, kantorna ben zaman digital, zaman teknologi. Oge pengen sim kuring bade klarifikasi betulnya Kang Cepi. Tah naon cing? Kapungkur di TPI sim kuring sanes up-nya. Oh lain euy. Sanesnya. Cing naon atuh? Api mah nalika terakhir teh nuju ku Rina Nose jawarananya. Oh, tapi ngiringan eta teh api teh kapungkur teh. Kapung ngiringan, mung alebet kana semifinal dina api teh. Alhamdulillah 2010 sim kuring sareng reng-rengan Borelak juara pinunjul hiji nasional teh dina program PDT. Piala Dunia Tawa. Tahun sabaraha eta Kang? 2010. Kabujeng TPI-na digentos ku MNC TV gitu. Janten aruh ini ka Tasik. Ya. Nah gitu janten ayeuna oge si kuring kasih nugrahan kapasihan mana ti 2014. Duit ka ayeuna janten pupuhu paski kota Kabupaten Tasikmalaya. Persatuan Seniman Komedi Indonesia kota Kabupaten Tasikmalaya. Nah gitu janten alhamdulillah sim kuring di reng-rengan paski kota Sinarang Kabupaten. Upami kota mah alhamdulillah panginten tiap kecamatan aya koordinasina. Koordinatorna panginten ketua ti kecamatan 10 kecamatan aya. Mung panginten upami di kabupaten kumargi 28 kecamatannya janten ku sim kuring teh kabupaten mah dibagi ku 4 wilayah. Aya Tasik Selatan, Tasik Utara, Tasik Timur sareng Tasik Barat gitu tah. Karentenan panginten kamari waktos 21 April paski milangkala anu ka-20 tahunna. Mohon lajeng panginten insyaallah dina kaping 27 September tos ditangtoskeun eta teh panginten Hari Komedi Nasional. Tapi itu insyaallah sim kuring sapara kanca di paski kota Kabupaten Tasikmalaya baris panginten mintonkeun kaparigelan tina bidang komedi da seueur pangintennya nu tadi aya tradisi, aya modern gitu seueur itemna lah panginten tapi nah di antawisna panginten kapayuna sim kuring oge bade ngayakeun pasanggiri atanapi lomba komedi anu disebutna teh lokomotif uap. Ya. Naon lokomotif uap teh nyata lomba komedi kreatif untuk anak pelajar. Itu janten insyaallah mungkin eta mah bade panginten nganggo waditra calung, bade panginten reog, bade qosida atanapi musik humor, bade naon wae penting panginten eta kanggo kreatifna panginten tangtos grup eta mah sorangan atanapi ngobrol sorangan. Oke, alhamdulillah sim kuring ti kawit 2016 Kang Cepi kapeto ku Presiden Borangan pangarsa Kang Haji Taufik Faturrahman da panginten hiji-hijina komik di Tasikmalaya kota Kabupaten Tasikmalaya anu ngalebetan program ngaborangan di salah sawi TV lokal nu aya di Bandung anu panginten Presiden Kang Taufik Faturrahman dugi kayeuna alhamdulillah sim kuring kapeto kumantenna kanggo nyosialisasikeun program borangan ke tingkat SD, SMP, SMA malah mandar panginten ka tingkat guru-guru nu aya di kota sareng Kabupaten Tasikmalaya. Kitu samentara semua. Keun heulanya. Naon ieu keur ngeresep Tina naon Mas? Nilai batuk teh. Naon? Hah? Ilaing batuk. Oh nya sok jadi. Nah, oh itu sumbing. Alhamdulillah geuning. Semangat Kang, lagi Kang. Aduh. Kala ieu tina naonnya? Nih, dinamiknya. Kang ngangge nu kabel Kang. Ngangge nu kabel. Cek. Ayeuna urang lajeng kana ieu heula kangkeun heula organisasinya. Kang Oik nyalira ieu da tangtos panginten teu acan seueur nu uning sajarahna tiasa ancrup kana bodor kunaon Kang? Nah kapungkur teu milih icalan roti gitu. Tah mohon. Kunaon bet bodor? Hatur nuhun Kang Cepi karesan panginten sim kuring medal ka alam dunya teh
karuhun sareng sepuh-sepuh di praktisi seni. Oh, teureum. Mohon kapungkur almarhum Bapak anu panginten salah sawios pendiri sanggar anu ngalatih serimpi atanapi tari di DPLAD atanapi Benglap anu namina panginten Sekar Bakti di Robi janten wargi Saluyu. Alhamdulillah disarangan pengen ku Cempaka Ligar sareng Pak Kundi teu payun nuju aya teh nami 3 di Tasik mun aya mah alhamdulillah panginten aya sanes kanten Tasim Kuring peten basic ti karawitan ti latihan anu nabeuh goong dugikeun ka ningali panginten anu namina calung anu namina tereog di dinya panginten Tasim Kuring nalika ningali kaparigelan tina masalah bodor atapi komedi nu akhirna tertarik gitu nya. Tah saresna mah basta simpuring sanes Kang Oik. Nya gitu. Nya. Kang Oik teh kapungkur tahun 2000 di leurer pinunjul naon monoloh sa Jawa Barat. Dina panginten naskah Uing mah Neungeus Jago yasana Budi Rayo Tamsah. Panginten merankeun tokoh Oik. Tah janten alhamdulillah waktu tahun 2000 teh sadayana panginten pamilon janten Oik tah pinujul ka hijina teh panginten Sim Kuring. Jadi we terkenal teh Kang Oik. Janten Oik teh sanes hiji gitu nya. Sanes mun Oik seueur Oik kitu nya. Da merankeun tokoh Oik harita dina naskah Uing mah Neungeus Jago Kang Budi Rayo Tamsah nalika Sim Kuring panginten ngalieuh di teater dongkrak kapungkur nuju angkatan sareng Kang Jabo, Kang Hariman, Kang Ipan sareng Kang Yudi Cemed panginten angkatan katilu panginten di teater dongkrak. Tahun 2002 genep Sim Kuring pangintennya sata acan aya gedung kesenian mawasi keneh di GGM sareng para senior praktisi seni teh kapungkur mah namina teh Kobuta komunitas budaya Tasik Kang Acep Jamjalnur, Kang Ai, Kang Pak Jojo Nuryanto sanes kanten begitu. Nalika panginten aya na gedung kesenian da eta teh gedung kesenian teh sanes Tasikmalaya sanes Kang Cepi sa emot Sim Kuring. Eta gedung kesenian teh anu Jawa Barat. Nya da kapungkur Garut teu gaduh gedung kesenian. Ciamis pon kitu deui. Sanes kanten teu gaduh gitu ya nu mawi dipusatkeun ngadabel gedung kesenian teh di Tasikmalaya. Nu pada akhirna eta gedung kesenian teh diklaim we cenah jadi gedung teater da memang seseueurna pementasan teh teater gitu Kang Capi. Tah Sim Kuring 2002 genap dugi ka 2000 genap dugikeun ka 2014 sami ngiring ngelola di gedung kesenian sareng Kang Sarbunis Buaro, almarhum Kang Jack Guntur, nya sareng teh almarhum sepuh Kang Cepi nya mohon da pangitu nalika di teater Sukapura NN da pangitu mohon sareng Kang da pangitu di dewekna radio Suradanya sareng Kang Nunu ngajarin Ajhar tak kitu pangitu tepang sareng reng-rengan borelak teh nya pangitu di antawisna Wa Ajim atanapi Kang Asep Jenal Mutakin anu disebat Wa Ajim almarhum aktif di teater Ambang Buruk oge penten Kang Dede Rohyan sami oge di teater Ambang Buruk Kang Andri penten di Karawitan Kang Dian di Karawitan sareng Kang Hadi oge di Karawitan. Nalika kapungkur aya grup bobodoran di Bandung namina teh Glamor gerak laga dan humor. Naringali tah Sim Kuring sapara kanca teh asa kataji jeung asa kabita nu akhirna ngadamel panginten sareng Kang Andri sareng Kang Dian sareng Kang Hadi sapara kanca teh namina teh Ala Glamor 2008 nya tahun 88 tahunnya 88 tahun 1888 nya namina Ala Glamor kadiekeun pas tahun 2000 di Ropea janten Borelak ari Borelak teh nyaeta panginten Bodor rengkak lagu kolaborasi dan memang pengen Bodor rengkak lagu kolaborasi janten lagu-lagu plesetan parodi katanya dan janten di parodikeun namina we Borela keur mah panginten naon janten ikona anu janten maskotna almarhum Wa Ajim da herang teh ngaborela kitu nya teh aya rambutan eta di janten maskotna kitu pengen nami we pengen Oik Borela ai wastaf asli mah pituin pengennya pun Ramlan Suryana keninganan
kabongkar ayeuna mah. Aduh Kang Ramlan geuning ieu teh euy. Sanes ramalan cuaca sanes. Sanes. Aduh. Gitu geuningnya Kang. Tah ayeuna Kang Oik Borelak eta kumaha? Masih aktif atau nepi kumaha? Borelak teh sawatara apa panginten ayeuna pending da Mohon. memang panginten sabada di kantun pupusku almarhum Mohon. Wajim teu acan aya deui panginten regenerasinya atau tapi anu ngagentos posisina Wajim eta ge kantos ku putrana nya tapi teu ngalawaknya teu ngabawa da panginten teu kapariga kana komedi janten kana musikna gitu kan. Janten Kang Oik jeung Kang Iip anu dipayuna. Enak kan masih ari Borelak mah aktif tapi panginten nampi teh tina job-job MC sareng Kang Iip duaan gitu nya. Nah, malah panginten ayeuna ngada generasi kapungkur bongkar pasang tah Borelak teh termasuk panginten sabadana Kang Hadi lengser lepet Kang Iip nya. Sabadana panginten Kang Dian pangsiun lebet panginten Kang Ahmad Greg Kang ya. Ahmad Greg. Mohon Kang Ahmad Greg ang pangsiun lebet Kang Hendra ti Manojaya gitu ta. Lajeng panginten non namina teh Kang Usan oge kantos nya mohon janten Kang Gun ayeuna janten Borelak teh disebatkeun aya da geuning kitu nya mohon disebatkeun eueuh da masihkeun araya gitu ta. Jadi leuwih karena ngadamel regenerasi lah pengintennya foto simkuring ayeuna nu tadi teh penginten sosialisasi tentang borangan ngabodo sorangan oge penginten ngabangkitkeun deui seni-seni tradisi seperti calung reog musik humor kabaret atanapi pantomim termasuk penginten dina upacara adatnya mapak panganten kadang-kadang sok aya ambu jeung lengsernya abah jeung ambu eta teh sok kadang-kadang aya unsur komedian gitu nya tah kitu janten sanes kanten anu berkaitan sareng komedi lah gitu Kang Cepi. Tah eta Kang Cik pami ayeuna Kang Oik gitunya kamandangna karena perkembangan komedi khususna di Tasik sapertos kumaha Kang? Kamandang simkuring utamina penginten tina perkawis komedi hiji penginten aya katawis rada bangkit deui Kang Cepi. Nu tadi teh panginten ku ayeuna seueur pegiat medsos tingawitan TikTok atanapi Facebook sareng YouTube termasuk IG kan. Nu tadi teh hampir sadaya prosesi kadang-kadang meraksakeun ya kana komedian gitu nya. Da menjanjikan cenah gitu nya. Teu lucu oge alhamdulillah gitu nya. Mohon dah gitu nya. Namahan ke simkuring mah bunga gitu nya. Aya merenjog hareuna kumaha menerkeunana tapi kumaha gitu tah. Lajeng nu kaduana kanten katiwis ayeuna aya pasanggiri di sakola seperti dina FTBI nya. Kapan aya lomba pasanggiri borangan? FPS 3N ayanya. Nya tah janten kapukeun mun anu jati kasih ku junti teh nya regenerasi geuning ana mah alhamdulillah tapi PT-nya wiaga oge ana mah naronoman nya gitu tah. Sanajan maraksakeun. Tah kitu. Janten katawi ku simpuring sanes kanten majeng lah gitu nya. Kantun panginten bentuk ngamumulena Kang Cepi da kanggo simkuring puntennya kamandang simkuring anu ngamumule sanes komedi hukunya ieu mah kamandang simkuring anu ngamumule seni budaya khususna panginten geus pugu ari para praktisi senina mah nya eta mah panginten lain sakadar ngamumule jeung ngalestarikeun harituna meureun hayang ngembangkeun nya anu kaduana meureun anu gaduh job nya anu hajat eta teh salah sahiji bukti manehna teh ngamumule tah jadi anu ngamumule teh tanggap gitunya nanggap gitu nya kudu daek ngamumule oge berarti eta teh peduli gitu teh nya anu 5% mah teh pemerintah eta oge meureun hiji instansi sebutkeun lah Dispudapora Dispudapora lah gitu tah eta oh nangga tuh 5% Dispudapora 5%-na gitu Dispora Bud. Dispudapora Dispora Budbar. Eta kala mun Dispora Budbar mah eta mah kabupaten kota eta mah kota pami kabupaten mah Disdikbud. Dispora Bud nya ya eta kitu eta 5%-na anu 85% deui mah panginten nya intensi sejen. Nah kamandang simkuring mah karasan ieu Bapak Wakil Wali Kota teh anu ngamandatkeun simkuring tina komedinya 2014 dugi ka ayeuna terus 3 periode simkuring janten
pupuh Ya. paski teh dimandatkeun ku Bang Komeng sareng Kang Haji Diki Chandra teh mumpung penten anjeunna ngajabat gaduh pamunut sim kuring mah kumaha upami diperdakeun yeuh Tah tentang seni budaya khususnakeun we ulah ka masyarakat umum khusus ka PNS nu aya di kotanya sing saha meureun ke PNS bade hajat rek kawinkeun erek nyepitan erek gunting pita pausahaan atanapi erek milangkala naon ngawajibkeun hiji kesenian tradisional Kudunya. itunya da ieu batu kesenian teh kadituna mangga erek balet erek naon oge kitu nya kitu tah balet da euy. itu salah satu bentuk Ya, kahoyong semkuring eta oge nya mudah-mudahan ka biruyungan lah gitu. Terus. Tah gitu geuning. Eta saya Kang Oik tah. Kan di urang ge kantos aya upaya kage ngabentuk perda kebudayaan. Tapi da nepi ka ayeuna ge tah can juntrung eta teh perda kebudayaan teh prosesna nya masalahna mah ngan saeutik teu diteken ku wali kota kan sakitu. Eta. Alah, tapi mudah-mudahan kapayun Terus, mah. bisa. Mudah-mudahan da urang teh dinten teu butuh ku perda eta teh. Mohon Nya terus dan bisa. tawisna sapertos kitu. Laras tadi oge yen anu ngamumule mah sabenerna mah nu nangap angga. Bener. Jadi hartina ngamumule teh teu kudu urang jadi praktisi wae. Kulala hungkul kan geus kaasup ngamumule teh. Komo nangap gitu. Tah, kopi can aya euy. Lila. Cek aing ge ti tadi pesankeun teh. Kieu balukarna ieu. Seret Pak. Kang, mangga Kang. Tah, ieu hiji deui euy. Aduh, nuhun Kang. Ieu teh ti Damas puseur. Alhamdulillah ngarasakeun ka dieu. Cik, ayeuna urang ka Damas heula ieu. Kila euy, Neng dugi teu ka balana? Cik darada ngagerung. Dugi sok orang atosan orang malah ngawih lah. Sia mah kaaingan ripuh gitu teh. Nya sok Nyiksa. ku abi disengakan. Nah. Sok Mas omekeun Mas. Cabut lah we. Sok. Di Ya. Sok atuh kadikeun. Mana nu nepi? Duh aing. Atuh akur purak meureun teh. Heh. Geuskeun bae lah. Mana we nu nepina? Tong dijejak atuh. Tah. Nya taki. Ayo nepi tah. Puguh teh acara teh. Cik punten Kang. Tah. Teh sok we. Duh euy Damas puseur lah, Damas kota heula Cik. Damas kota heula ye, kota Tasik. Di Iraha Kang Damas di Tasik aya. Damas di Tasik teh di tahun 65 Kang. Walah, Disangkana enggak-enggaknya kayaknya. Ya. 65 di Tasik teh kan dibentuk 65. Damas Tasik teh. Damas Kang Tasik teh. sejarah awal Damas mah kayak kusurnya betulnya. Mohon. Tahun eta di Tasik mah di tahun 65. 65. Tah angkatan ayeuna teh duwi ka ayeuna, tah ieu angkatan terakhir Kang. Leres. Di angkatan 28. Sanes terakhir Tes terakhir ayeuna. Panggung Suna. Panggung sunat teh Ya. acan terakhir itu nya. Ya. Tah 28 eta. Leres. Da ayeuna teh da bentenna di Damas mah nya sanes janten dina perekrutan anggota anyar teh aya disebutna Mimitran. Mimitran Ya, tah janten leres. benten tilu sanes organisasi kadang-kadang Leres. bebas masukna aya Mimitran teh nya digojlog heula betulnya calon-calon teh yang kena kedamasan tentang Leres. kesundaan tentang Ya. kemasyarakatan segala macam dibina heula benten dieu namanya benten tos lulus namanya benten diangkat janten Ya. anggota gitu tah gitu. Manawi sabara entragan berarti Kang di Tasik teh sabara entragan. 28 ada teh di Tasik teh 28. 28 angkatan. Ah, iya euy kopi mana urang? Oyeun urangnya. Aya gelingan cai-cai. Aya alhamdulillah ya. Aduh. Nah, gitu. Sedotna ya. Bisi kopi na hungkul. Tah dina tiap angkatan teh aya namina itu teh nami angkatan sebat. Mohon. Abdi kan angkatan 2 genep Kang, aya gurat batu sebatna teh. Ayana aya nami angkatan, aya lagu angkatan aya. Terus. Nu 2 ieu gurat batu kan 28 namina. Sarimbagan. 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 Tiap-tiap angkatan aya lagu angkatan oge gitu. Ya. Eta teh ngadamel lagu teras nami angkatan hiji ka naon atunya bahasa kewajiban gitu teh kedah aya gitu. Ada aya tiap angkatan ada aya Ya. lagu-lagu angkatan tiap-tiap itu. Janten Ya. aya ciri khas masing-masing. Ciri khas. Etana nami angkatan eta teh rata-rata di napas mimitrana gitu. Kumaha ningali ieu situasina Ya. diciptakeun lagu eta. Mohon. Gitu. Kalau abdi gurat batu sanes gurat batu ieu puguh tapi
hiji jama anu teguh gitu pendirian Ya, pengkuh oyang gitunya. teu Ya. oyang keanginan tetap gurat batu disebut gitu nu yeuna gitu anu ciri khasna gitu. Pami ayeuna di Tasik anggotana Kang aya sabaraha seueur? Seus mah anggota seueur, cuman dibagi dua ya teh. Anggota teh aya anu sebatna alumni, alumni Damas atau 10 tahun ieu sebatna alumni terus 30 tahun ieu teh. Aya anggota aktif. Tah anggota aktif eta teh aya 150-an penten. 150-an. Aktifnya dokter 2 genep abdi. Ya. 27 sang 28 sadayana 150-an penten aktif teh ayeuna teh. Ya, Di tah Tasik teh. eta euy, aduh janten akang ieu mah ayeuna teh pupuhna. Alhamdulillah mohon abdi teh kabari teh pancenan gitu. Terus. Sababnya 2 genep lo yeuna anu jadi turun temurun Kang. Ya. Saat acara kapungkur tadi kebatkan ke Kang Oiknya. Kang Andri teh Kang Adi teh anggota Damas Kang itu teh. Kang Iip anggota Damas sarang borela kapungkur Mohon. Damas ge hiji organisasi anu ngajojorong gitu Ya, ngayekeun ya. ngadukung karena borela sing manjer di puseur gitu dina ieu. Alhamdulillah hari teh majunya Kang di juarana gitu aya Kang Andri Kang Adi ge sesepuh. Terus. Dok sepuhan angkatan 12, 10 12. Tah 10 11 nya. Sepuh Kang 10 gitu, 10 Kang Andi, 11 Kang Usan ya. Abdi ka 12, 10 12 bener. Eta euy, aduh keprok euy. Oh jangan ka papancenan teh aduh da abos harus mah nyana kieu teh aduh organisasi teh seru mah mung pelanya kumaha deui gitu Ya. sangkan jalan bentennya mudah-mudahan daya mahasiswa Sunda teh biasa nanjeur peten di kota dugi ka puseur gitu. Itu mah peten Damas teh tujuanna mah ngokolakeun kana hiji seni budayanya terus seni pendidikan seni politik oge sasemalina ieu teh Damas teh. Tah di Tasik di dieu kamari alhamdulillah urang terus ngayakeun acaranya. Acara anu kamari di GC mohon. Alhamdulillah teu ngagabungkeun sadaya organisasinya ti Kendangger aya kan ti ieu haladir gitu ti ieu ti DKKT kolaborasi kamari teh ngayakeun acara teh. Anu tema nama ngangkat si pelaku seni teh nya musik tradisi teh janten orang-orang anu kreatif gitu anu ningkatkan ekonomi kreatif. Ya. Alhamdulillah dihadiran ku Kang Ega Ega Robot sareng Kang Iik Maestro Tasik Maestro Tasik betul ieu tah alhamdulillah kalaksana tah kalau salajengna mah program-program teh penten seueur dalam setahun ayeuna teh aya penten nu enga mah nu bade di Pancalan Payuran mah nyaeta mimitran teh kan mimitran teh nya penten ngahiap ka sadayana mahasiswa pentennya anu aya di Tasik sareng sabudereun Priangan Timur kanggo ngiringan mimitran di Damas anu pelaksana mah penting kena sasi Junian pas waktu lalibur pentingnya mahasiswa teh lalibur daripada ayeuna dan sebat tahun di bumi wae gitu pulang jentul gitu nya tah eta mending kena ngiringan organisasi gitu organisasi bareng kumpul sosialisasi sareng rancangan sanes gitu ngakolakeun kana masalah budaya seni hampir parem gitu nya mun teu ku urang-urang punya teu mahasiswa anu generasi muda ku saha deui gitu nya gitu memang sarasna mah janten problema gitu ayeuna teh mahasiswa teh karena organisasi itu ada kirang lebih resep nantinya karena eta we ngomong HP betulnya individualistik gitunya mabar ngagim janten sosialisasi di luar di masyarakat atau komo kalau organisasi itu berkurang sanesitasi kungko Kang eta hampir sadaya we kemarin di pusirnya Kang sabar hiji tempat tapi pamininga ayeuna Kang anu jumlah anggota tahun ke tahun eta langkung seueur eta tapi justru ngirangan. Oh ada stagnan sesama tahun kada kepungkur masuk urang kamari ada ngirangan selama kamari nya eta teh aku kemajuan zamannya janten budaya ayeuna pada pelajar misalkan mahasiswa teh terus ada kirang berorganisasi teh sebetulnya mah karena organisasi teh hiji wadah gitu nya yang ningkatkeun kapasitas diri ningkatkeun aktualisasi dirinya gitu yang kolakeun ngajantennya nyari mun cek bahasa mah nyari passion lah gitu nya cek ayeuna mah gitu passion didinya ngajadikeun dirina teh mun pedah ada kirang teh nya eta kitu ku teknologi ku ieu seueurna teh tapi Kang syarat Kang ge lebat Damas nah aya syarat khusus misalkan teh kedah gaduh ka parigelan dina hiji bidang seni atawa napi kumaha tah
Oh kanggo syarat teman tuh Kang jadi hiji tiasa mahasiswa aktif tapi anu tos di lulus di paguruan luhurnya Ya. bade S1 atau S2 gitu nya maaf atau lulus paguruan luhur tapi mahasiswa aktif gitu. Nah, kayak tiasa ngiring di Damas gitu daftar nama inti nama eta gitu nu ya nama anu nama teh ngiket nama gitu eta. Intinya mah mahasiswa jeung daek. Oh, eta. Ngakolakeun ieu. Tapi da teu daek kitu naon asa ngiring we heula. Kayak gitu. dia di Jasukan jalan di Sembiluan mah daeknya. Daek gitu. Ya gitu, tah. Kang, ayeuna Kang ya. Kunaon bet lebat Damas? Nah, kunaon bet milih Damas gitu tah maksud teh? Naon? Nah tinggiringan kana naon gitu. Tah gitu. Salah nama Kang Sipukuring diangken bahasan teh. Diangken. Kapungkur 2018. Ya. Waktu setuju di daya jadi cenah hayu miluan Damas. Malah teu bisa nemang gitu Kang. Ya. Teu bisa nemang gitu gitunya. Bae cenah Damas mah lain nemang, geus ambung gitu moal gitu. Margi kakoncarana teh Damas teh temang Suna Cianjuran teh gitu. Jantan abi teh rada kumeok lah gitu. Ya. Lam gancang cerita nama mulang kalemur. Kamari 2025 berarti Kangnya 2025 akhir aya mimitran. Tak iya mah saresna awal-awal nama setengah dipaksa. Ya. Ku Kang Usan, ayo cenah miluan Damas. Kang teu bisa nemang, baelah ada cenah Damas mulai nemang. Nya pengen ngiring lah gitu. Jadi teu acan muka yen di Damas teh aya naon kumaha kataji ku naon acan. Ta sabadana lebat mimitran 3 dinten 2 mengi kamari mah mimitrana rengse mimitran ta pangten dina kagiatan mimitran namanya aya kauninga gitu nu yen ayana Damas teh sejarahna teh kieu duwi ka aya ai sugan teh Damas teh tembang Sunda gitu si orang teh sanes gitu pangten aya tembang Sunda mah salah sawios program anu tos maneh benernya di Damas mah pasang giri tembang Sunda Cianjuran teh eta. Gitu benten sebentar. Ayeuna cik rasana kumaha tos di Damas ya. Ayeuna nu karaos mah nya kasaha-saha oge jadi abdi mah ngobrol teh kakara asup hiji organisasi anu teu matak capek kana pamikiran. Teu matak capek teh naon urang ngobrol bahasa Sunda cicing di Sunda. Naon deui ngimpi ge ke bahasa Sunda kami terus. Ya. Organisasi ngaranna Daya Mahasiswa Sunda. Jadi asanya biasa we gitu. Entah jadi beban lah atas nama gitu tah. Ya. Betah gitu. Betah gitunya tah. Betah. Mudah-mudahan sing terus betah. Lah, tah ieu ayeuna urang cobi ka Damas puseur ya. Ayeuna mah urang rada jeroan obrolan teh euy. Cik Kang. Sajarahna Kang Damas ya. Da abi ge nya saresna melongkeun ka Damas teh terus istiraha gitunya da resep gitunya ninggalna pang-pangna abi teh kapungkur mah ninggal di Damas teh aya Kang Ibing. Eta inspirasi abi pisan lah dina kekaryaan mah. Malih kantos ngadamel album sagalanya khusus gunaan Damas. Tah mung sajarahna ieu tangtosna tarutamina nonoman ayeuna teu acan pati uning kumaha Damas teh Kang. Siapa tuh nuhun pangangkena nepangkeun panginten sataacana simkuring sahwal pramudia kawit mati Salopa Ya. Nanging Damas di kota Bandung Beres. Antragan 2020 hiji namina Sawidak. Margi kon Sawidak abi entragan ke-60 di kota Bandung. Janten di kota Bandung dugi ka ayeuna tos aya entragan dugi ka 62 entragan. Beres. Nah, ngadeg Damas upami maluru sejarah tangtos aya nu langkung paos ngeunaan sejarah, tapi singkat nama ngadeg 14 Oktober 1850 Nah, tahun ayeuna 70 tahun Damas. 70 tahun euy. Ya. Awal dasar perjuangan Damas teh nyaeta ayeuna hiji gerakan mahasiswa Sunda anu ningali kondisi negara sesama se-Indonesia. Ningali kondisi eta ayana panginten kasadaran pikeun ngawangun kedaerahan Sunda. Nah, berangkat tidinya terutama aya hiji anu paling unik nyata ngadegna paguron-paguron luhur di Tatar Sunda
tapi nu lebet ka paguran luhur teh sanes orang Sunda. Ya, Eta kan ITB tapi tidu sanes gitu. Terus. Nah aya oge tidinya salah sawios berangkatna nyata ayana hiji perkumpulan ngumpulkeun organisasi kepemudaan di Sunda kanggo setidakna panginten tiasa paguran luhur di tatar Sunda teh diisina ge ku pribumi orang Sunda. Ya. Salajengna aya pangaruhan politik. Kumasangkan orang Sunda teh bisa nanjer di ranah-ranah secara kancah nasional. Margi tujuan Damas teh ngangkat harkat derajat Ki Sunda pikeun kajembaran Indonesia. Jadi sanes Jawa Barat atau Rapi Sunda tapi kajembaran Indonesia. Nah, berangkat tina masalah eta tahun 1850-an panginten ayeuna hiji gerakan anu ngonsolidasikeun gerakan ngumpulkeun daya kekuatan mahasiswa di Sunda. Upami tahun-tahun mah kirang paos gitu kan, tapi singkatna sapertos gitu. Nah, dugi ka ayeuna anu kedah dirobih paradigma teh hiji Kang. Damas teh sanes organisasi seni budaya. Nah, margi kan pami jami luar mah nyangkina teh eta. Leres sapertos Kang Firman. Leres. Abi teh tiasa tembang Sunda Cianjuran. Mohon. Tapi Damas teh hiji organisasi pergerakan. Mengkritisi kebijakan-kebijakan nu aya di pamarentah ayeuna. Jadi kumaha daya nalar kritis mahasiswa teh ditumpah ruahkeun di Damas ieu ngalangkungan nilai-nilai kasundaan. Ya. Baik dina bidang atikan tapi teu leupas tina nilai-nilai kasundaan eta. Gitu. Jadi teu kudu sieun mahasiswa abus Damas tapi teu bisa kacapi, teu bisa suling. Margi Damas sanes organisasi seni budaya, tapi di lebetna nyata aya ngahirupkeun nilai-nilai kasundaan di antawisna bahasa sareng seni budaya Sunda. Nah gitu panginten singket nama upami maluruh langkung jero nama kirang langkung rada panjang gitu kan. Tapi aya dina rasa pangaruh politik waktos eta ayeuna hiji gerakan ngumpulkeun kekuatan panginten matakna namina oge daya. Hiji kekuatan gitu. Pami ayeuna Kang di sakuliah Jawa Barat gitunya atau ayanya di 27 kota kabupaten teh. Mohon panginten abdi carita nama Damas Puseur abdi nami laban sabulan kapengker. Margi kapengurusan abdi di Kota Bandung. Diangken di Puseur namanya sasih kapengker gitu kan. Jadi masih lalengkah halu kan. Ya. Alhamdulillah Damas teh ayeuna salosna kapungkur mah hirup di sadaya kabupaten kota di Jawa Barat panginten. Kalabat di Tasik, tahun 5 genep, terasante di Purwakarta, di Sukabumi, di Kota Bogor, salajengna aya oge di Kota Bandung, Kabupaten Bandung gitu kan. Nanging memang seiringnya perkembangan zaman memang aya degradasi peminat naon namina teh daya mahasiswa Sunda gitu kan. Karena memang paradigma nu diangkatna teh gitu kan saperti permasalahanana gitu. Nah, ayeuna memang nuju ngokolakeun deui kumaha sangkana Damas tiasa hirup kumbuh di saluruh paguran luhur anu di Jawa Barat. Nuju ditarekahan eta nya. Nuju ditarekahan. Kalabat ayeuna sesepuhna Kang Abdillah Darmabuana ti Kota Bogor nuju ngauihkeun deui marwah Damas teh sanes ngan saukur perkawis seni budaya tapi pergerakan. Nah, kritis mahasiswa Nusa Loyo sareng nilai-nilai kasundaan terkait kebijakan-kebijakan di negara urang khususna gitu. Nuju ditarekahan gitu. Kalabat ayeuna sering Damas Puseur narekahan mimitran di tiap kota kabupaten. Kalabat kamari Tasik, salajengna Kota Bogor gitu kan. Ieu salah sawios perjuangan oge panginten kanggo Damas Puseur kumaha sangkan nya tiasa langkung uih deui kana esensi Damas anu saluyu sareng tujuanana gitu. Margi kapungkur Kang, waktu 1870-an ratusan anggota Damas teh dugi ka mimitran teh di rayon-rayon di kelompok-kelompok. Di batch gitunya. Abi kantos maca carita lebetna Damas Profesor Ganjar Kurnia. Anu ayeuna rektor. Anjeunna rektor 10 Unpad. Mohon. Ayeuna kepala Pusat Budaya Sunda. Mohon. Anjeunna Damas Kota Bandung abi maca gitu kan carita anjeunna mimiti niat abus Damas dugi ka di Isrenanana baheula mah cenah ratusan
dugi ka saantragan teh teu apal babaturan teh. Bakat kuloba. Bakat kuloba. Aya permasalahan ayeuna kunaon ayeuna realna we gitu kan. Abi nguningakeun realna memang aya penurunan minat tapi nuju ditarekahan. Sangkan Damas langkung tiasa teras ngawikeun kana realna gitu kan. Nah, kunaon kapungkur tiasa mang ratus gitu kan. Margi memang kapungkur mah kan organisasi teu acan patos seueur. Terasan teh teu acan aya degradasi budaya gitu kan. Degradasi ayeuna anu resep susundaan teh gitu kan. Resep Sunda teh gitu. Nya panginten generasi ngorote resep kene lamun aksara Sunda gitu kan resep kene diajar nulis aksara Cina di batan aksara Jepang di batan aksara Sunda eta tiasa janten contoh gitu kan. Nah ayeuna Damas Puseur ujung ngawikeun kana eta.